Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngawaskana ya kitab Bidayatul Hidayah kalawan nyebat asmana Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng ya Allah di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tura anu maparina nikmat alit ya Allah di akhirat tungkul. Qala parantos ngadauh saha asy-syaikhu hiji guru al-imamu anu jadi panutan al-alimu anu ahli ilmu al-alamatu anu kacida alimna hujjatul islami anu janten hujjahna Islam wa barakatul anami sareng jadi kaberkahanna pirang-pirang manusia. Abu Hamidin tegesna Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammadin tegesna Muhammad putra Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali anu ayeuna bangsa Gozalah Atusi anu bangsa kota Tusi. Kodasa mugi-mugi ngabersihkeun sa Allah Gusti Allah ruhahu kana ruhna itu Imam Ghazali atanapi kana ruhna Abu Hamid. Wa nawaro sareng nyaangan Gusti Allah dariyahu kana maqamna itu Abu Hamid Al-Ghazali. Amin mugi-mugi ngaijabah Gusti kana duang urang sadayana. Alhamdulillah sadaya puji opat eta lillahi tetep kagungan Allah. Haqqo hamdihi kalawan sabenerna mujina Allah. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Wassalatu sareng ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan eta ala khairi khalqihi. Moga tetap kapang sayana makhlukna Allah Muhammadin tegisna Kanjeng Nabi Muhammad rasulihi anu janten utusan Allah wa abdihi sareng janten hambana Allah wa ala alihi sareng moga tetap ka keluargina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng para sahabat Kanjeng Nabi min ba'dihi tina sabadana Kanjeng Nabi. Amma ba'du anapun sabadana maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Kanjeng Nabi. Anapun sabadana maca bismillah anapun dina sabadana maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Kanjeng Nabi. Palama ka kedah uninga anjeun ayyuhal harisu hei jalma anu bener-bener atanapi anu kaseng serem atanapi anu ngahayang al-muqbilu anu nying hareup atanapi nu fokus alaktibasil ilmi kana ngalap ilmu alaktibasil ilmi kana ngalap ilmu al-mudhiru anu ngadohirkeun min nafsihi ti awakna itu min nafsi tina zatna itu ilmu al-mudhiri anu ngadohirkeun nu nembongkeun min nafsi tina zatna itu ilmu sidqar rugbati kana benerna resep wa partot taat tusi sareng ayana bangetna ayana kitu rindu ilaihi kana ilmu annaka kana saesuna anjeun eta in kunta lamun aya anjeun eta taksidu nuja anjeun bitolabil ilmi kalau nyuprih ilmu al munafasata kana ayana alus-alusan wal mubahata sareng ayana bangga-banggaan wa taqadduma sareng ayana wa taqadduma sareng terdepan atanapi ngunggulan sareng ngunggulan al akronika pirang-pirang ayana sobat
wamtisalata ujuhin nasi sareng supaya condongna pirang-pirang rarayna manusia ilaika ka anjeun wa jam'a hitami dunya sareng ngumpulkeun banda dunya fa anta mangkari anjeun teh eta sain ayeuna jalma anu berusaha eta sain jalma anu berusaha fi hadmi dinika dina raraga ngancurkeun agama anjeun wa ihlaki nafsika sareng ngaruksak ayeuna awak anjeun wa bai'i akhiratika sareng ngajual akhirat anjeun bidunya ka kalawan dunya anjeun pasop kotuka mangka ari akad anjeun eta khosiratun anu rugi wa tijaratuka jeung ari perdagangan anjeun eta bairatun anu gagal atanapi nu ruksak wa muallimuka sareng ari guru anjeun eta muinun jalma anu nulungan laka pikeun anjeun ala isyanika kana dorakana anjeun wa syarikun jeung jalma nu rerejengan laka ka anjeun pi husronika dina ayeuna rugina anjeun wa huwa mangkari ayeuna itu hari itu ayeuna mu'alim eta kabai saipin seperti jalma anu ngajual pedang min qati torikin ka jalma anu ngabegal di jalan kama sakuma perkara kola tos ngadauh man aana kama sakuma perkara kolan tos ngadu si jalma man aana ala maksiatin man arisa jalma eta ana nulungan man ala maksiatin kana pamaksiatan walau bisyatri kalimatin jeung sanajan kalawan setengah kalimah kana mangka aya itu si muin nulungan teh eta syarikan nu rerejengan lahu ka itu man piha na itu maksiat wa in kana jeung lamun aya naon niatuka niat anjeun wa qasduka sareng seja anjeun bainaka di antara anjeun wa bainallahi ta'ala sareng antara Allah ta'ala min talabil ilmi tina nyupluh ilmu teh eta al hidayatu hidayah duna mujarradi riwayati sanes pikeun wungkul ngariwayatkeun atanapi nyaritakeun paabsyir mangka bunga anjeun Bainal malaikat maka sesuna malaikat tetap sutu ngabeberkeun malaikat laka pikeun anjeun ajnihataha kana pirang-pirang jangjangna malaikat ida masyaita di mana-mana lempang anjeun wahitanul bahri bari sareng ari wahitanul bahri sareng ari ayeuna lautan lautan eta tastagfiru nyungkeun pangampura itu hitan laka pikeun anjeun ida saita di mana-mana indit anjeun di mana-mana indit anjeun walakin yan bagi sareng tetapina peryogi laka pikeun anjeun walakin yan bagi sareng tetapina peryogi laka pikeun anjeun non anta lama uninga anjeun qabla kulli syai'in sameme hayeuna setiap perkara annal hidayata kana saesuna hidayah teh allati hiya anu ari itu hidayah teh eta samratul ilmi buah tina ilmu eta laha eta tetep pikeun hidayah bidayatun ari kawitan wa nihayatun sareng panungtungan wa dhahirun sareng ayeuna dhahir wa batinun sareng batin walau sula sareng moal nepi eta maujud ila nihayatiha kana panungtungana itu ibadah atanapi hidayah ila nihayatiha kana panungtunganana itu hidayah illa badaah kami bidayati aing sabada ngukuhkeun pirang-pirang aing sabada ngukuhkeun kawitanna itu ayeuna hidayah
walau soro sareng teu ayeuna ngarti eta mujud ala batiniha kana batina hidayah illa badal wukufi aing sabada ayeuna cicing ala zahiriha kana zahirna itu hidayah. Waha eling-eling anari kaula eta musyirun murek isyarah alaika ka anjeun bibidayatil hidayati kalawan permulaan hidayah kawitana hidayah itu jariba supaya nguji anjeun biha kalawan itu bidayatil hidayah nafsaka kana awak anjeun watam tahina sareng nguji anjeun biha kalawan itu bidayah qalbaka kana hati anjeun pain sodap tama kalamun lamun nemu anjeun qalbaka kana hati anjeun ilaiha kana itu bidayatil hidayah mailan kana anu condong wa nafsaka jeung ayana awak anjeun biha kalawan itu bidayatul hidayah maksudna teh sodap ta nafsaka nemu anjeun nafsaka kana awak anjeun biha kalawan bidayatul hidayah utawi atan kana nuturut walaha sareng ayeuna pikeun bidayatul hidayah qabilatan kana anu narima padunaka maka ngalap anjeun at-tatullu'a kana munggah ila nihayati kana pirang-pirang nihayahna panungtunganana wa tagol bulo sareng ayeuna manjing bibiharil ulumi tina sagarana pirang-pirang ilmu wa in sodapta jeung lamun beneran anjeun qalbaka kana hate anjeun inda mawajihatika nalikana madapna anjeun iyaha kana itu bidayatul hidayah biha kalawan bidayatul hidayah musawipan kana anu ngengke-ngengke wabil amali jeung kalawan amal bimuqtadoha kalawan teterapana itu bidayatul hidayah mumatilan kana anu ayeuna ngulur-ngulur alam mangka kedah uninga anjeun anna nafsaka kana saesuna awak anjeun alma ilata anu condong ila tulabil ilmi pikeun nyupreh ilmu eta hiya ari itu nafsu teh eta an nafsul ammaratum bisu nafsu amarah nafsu anu ayeuna tukang marentah bisui kana kagorengan wa qadin tahadot jeung ayeuna nyata-nyata tunduk itu si nafsu itu si nafsaka ya mutiatan tingkahna bari turut li syaitani ka setan Allah ini nu dilaknat liud liyaka supaya ngadatangkeun setan ka anjeun bihabli gururihi kalawan tali tipuan setan Paya stadrijuka mangkang istijrad setan kanjen bimaki datihi kalawan sanduk paya setan ila gomrotil halaki kana bangetna karuksakan wa qastuhu jeung ari tujuan setan teh eta ayyurawija nambahkeun si setan alaika kanjen asyara kana kagorengan pima rodil khairi dina tempat ayeuna pima rodil khairi dina tempat ayeuna kitu pintonan kalusan dina tempat pintonan kalusan dina tempat tembongna kalusan gitu hatta yulhiqoka sehingga nepungkeun setan kanjen bil asarina kalawan pirang-pirang jalma nurugi kabeh naonana amalan pirang-pirang amalna alladzina tegasna jalma-jalma dola nu sasarna sa'ihum usahana itu ladina fil hayati dunya dina kahirupan dunya wahum bari itu alladzina ta'tayah sabuna nyangka alladzina annahum kana saysuna alladzina ta'ta yuhsinuna geus ayeuna nyeun kasayan alladzina sunan kana pagaweanana wa inda dalika jeung nalikana itu qasdu syaiton yatlu maka macakeun alaika ka anjeun sa asyaitonu syaitan
fadlal ilmi kana kautamaan ilmu, wa darajatal ulama'i sareng darajatna ulama, wa ma sareng perkara waroda nu ayeuna datang eta ma fihi na eta ilmu minal ahbari tina sapirang-pirang hadis wal asari sareng pirang-pirang dawuhan sahabat. Wa yulhika jeung bakal ayeuna ngalalikeun setan ka anjeun an qaulihi sallallahu tina dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Man izdada ilman, man arisa jalma eta izdada tambah-tambah naonana ilman ilmuna walam yazid sareng teu tambah-tambah naon hudan pituduhna atanapi amalna. Lam yazdad maka teu tambah-tambah eta man minallahi tu Gusti Allah ila bu'dan angin semakin jauh. Wa an qauli sallallahu sareng ayeuna diriwayatkeun wa an qaulihi diatapkeun kana yulhika paka anhu qala wa yulhika an qaulihi wa an qaulihi jeung bakal mapohokeun anjeun mapohokeun setan ka anjeun teh an qaulihi tina dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Asyadun nasi adzaban yaumil qiyamah, asyadun nasi ari banget na manusia naonana adzaban siksaana yaumil qiyamati di poe kiamah eta alimun jalma alim lam yanfa'u anu teu mere manfaat ka itu alim insyaallah Gusti Allah bi ilmihi kalawan ilmuna alim. Wa kana padahal sedengkeun kabuktosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawuh kieu Kanjeng Muhammad teh Allahumma ya Allah inni saesuna kaula teh ta'udu nyungkeun panglaksa kaula bika ka anjeun min ilmin tina ilmu layan fau anu teu manfaat itu ilmu wa qalbin sareng tina hate layah syawanu teu khusyu itu qalbu wa amalin sareng tina amalan layur fau anu teu diangkat teu ditaikeun itu amalan wa duain sareng ayeuna tina doa layusmu anu teu dikuping itu doa wa an qaulihi jeung deui si setan teh bakal ngalalikeun ka anjeun teh an qaulihi tina dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Marartu lewat kaula lailatan dina wengian usriya anu diisrokeun kau diisrokeun naon bi kaula biaqwamin kalawan pirang-pirang kaum tukrodu anu digunting naon syafahuhum pirang-pirang lambaina itu kaum bima qorido kalawan pirang-pirang gunting minarin tina seuneu. Fakultu maka ngucap kaula man antuman eta saha antum ari-ari jeung kabeh qalu ngadawuh itu aqwam kunna kabuktosan kami teh eta nuru sok marentah kami bil khairi kalawan kasayan tapi walana tihi teu midamel kami kana itu khair wananha jeung nyegah kami anisyari tina kagorengan wanatihi jeung ayeuna migawe kaula kana itu ayeuna syar. Fa iyyaka mangka ayeuna iyyaka mangka nabihan anjeun ya miskinu hai miskin antut ina kana anut anjeun litazwirihi pikeun mapaesana itu si setan wa tadalla sareng ayeuna tunduk anjeun bihabli gururihi kalawan tali tipuana setan. Pawailun mangka cilaka lil jahili keur jalma bodoh hayu lam ya ta'alam dina sakira-kira teu belajar itu si jahil maratan wahidatan dina balikan sahiji wawailun jeung cilaka lil alimi keur seorang alim hayu lam ya'mal sakira-kira teu amal itu si alim sakira-kira teu amal itu si alim bima kalawan perkara alimanu uninga itu si alim alpa marotin dina 1000 kali. Wa alam sareng kedah uninga anjeun annasa kana saesuna manusia pitolabil ilmi dina nyupri ilmu teh eta ala salasati ahwalin kabagi kana 3 pirang-pirang tingkah. Rajulin ka hiji-hiji lalaki tolaba nu nyupri itu rajul al ilma kana ilmu liat tahidahu supaya ngajadikeun itu rajul kana ta ilmu teh zadahu kana bekalna rajul ilal ma'adi pikeun akhirat atanapi ilal ma'adi pikeun tempat pangbalikan walam yaksid sareng ayeuna teu nejai teu si rajul bihi kalawan talabul ilmi illa wajallahi aing karna arah-arah karidoan Allah
wa darul akhirati sareng desa akhirat. Pada mangkari itu rajul eta minal faizina kalawetkeun ti sapalihna jalma nu bagja kabeh. Wa rajulin sareng ayeuna hiji lalaki tolabahu anu nyupri rajul kana eta ilmu. Liyastahina supaya nulungan rajul bihi kalawan ilmuna teh ala hayatihi kana hirupna rajul al ajilata anu ayeuna hadir al ajilati anu hadir. Wayanalu jeung ayeuna menangkeun itu rajul bihi kalawan itu ilmu al izza kana kamuliaan wal jaha sareng kana kapangkatan wal mala jeung kana harta. Bahwa bari ari itu rajul teh eta alimun seorang alim bida alimun jalma nu uninga gitu. Eta alimun jalma nu uninga bidalika kalawan itu sabab dalikal fardi. Bidalika kalawan itu bisa babi dalikal gorodi atau bisa babi dalikal gorodi lain pardi. Bisa babi dalikal gorodi tengah aya. Mustasirun tur anu ayeuna nyimpen. Maksudna teh sadar. Biqalbihi na hatena itu rajul. Rika kata halihi kana lemah tingkahna itu rajul. Wahisata maksodihi jeung ayeuna handap atanapi hina pamaksudana itu rajul. Pahaza mangkari rajul teh eta minal mukhatirina kalabatkeun ti sapalihna jalma anu dikhawatirkeun kabeh. Fa in ajalahu maka lamun ngalap enggal-enggal ka itu rajul naon ajaluhu ajalna rajul qabla taubati sameh tobat awat kayaan ayeuna can tobat hipa mangka dipikarempan alih ka itu rajul naon min suil khotimati tina suul khotimah wa baqiya sareng nyesa naon amruhu urusan rajul bi khatril masyiati tina kahawatiran kawasaning Allah tina kahawatiran kawasaning Allah. Wa in hufiqo jeung lamun ditulungan rajul li taubati pikeun tobat qabla hurulil ajali samemeh manjing mangsana ajal samemeh manjing mangsana ajal wa adaqo sareng nyarandekeun rajul ilal ilmi kana ilmuna al amala kana ngamalkeunna wa tadaroka jeung nyusulan itu rajul mah kana perkara paroto anu lalawara rajul pihi na itu ma minal khalali tina pirang-pirang cacat il tahaqqu mangka bakal tetemu itu rajul bil faijina kalawan pirang-pirang jalma bagja. Fa inat taiba mangka sesuna jalma nu tobat minadan bitina dosa teh eta kaman saperti jalma ladan ba anu teu gaduhan dosa. Ladan ba anu teu gaduhan dosa eta maujud lahu pikeun itu man. Wa rajulin jeung aya deui ayeuna hiji lalaki salisin anu katilu. Istahwada anu ngalindih hatana pingawasa. Anu ngalindih hatana pingawasa itu rajul sali alaihi ka itu rajul sali sa'asaitun setan. Patahoda mangka ayeuna ngajadikeun itu rajul salis ilmahu kana ilmuna itu rajul salis dari atan kana jadi lantaran ila takasuri pikeun ayeuna numpuk-numpuk bil mali kalawan harta. Wattapahuri sareng ayeuna berbangga-bangga bil jahi kalawan kapangkatan. Watta'azuji sareng ngarasa mulya bikasratil atbai kalawan seueurna pirang-pirang pengikut. Yadhulu asup itu rajul salis bi ilmihi kalawan ilmuna rajul salis kulla madholin karena setiap tempat asup. Rojaan karena ngarap-ngarap ayak tia karena nyumponan rajul salis mina dunya tina dunyana teh watorohu karena kabutuhanana itu rajul salis wa bari rajul salis teh madalika sartana itu ja'lul ilmi wasilah madalika sartana itu ja'lul ilmi wasilatan eta yadmiru nyimpen rajul salis binafsihi dina hatena rajul salis annahu sayyiduna rajul salis indallahi munggu Allah mah eta bimakanatin ngabogaan kedudukan
litisamihi kulantaran gawe tetenggerna rajul salis bisimatil ulamai kalawan tetenggerna para ulama wa tarassumihi sareng nyarupaan rajul salis birusumihim kalawan tetenggerna ulama biziji dina penampilanana wal mantiki sareng ucapanana ma'ata kalubihi sarta rakusna itu rajul salis ala dunya kana dunya dohiron boh dina dohirna wa batinan sareng batinna pada mangkari rajul salis eta minal halikina kalebetkeun jalma nu ruksak kabeh wa minal hampo jeung kalebetkeun jalma nu dungu nu tolol al magrurina anu katipu kabeh idi rojau karena ari ngarep-ngarep eta mun kitaun bakal megatkeun antaubatihi tina tobatna rajul salis ridonihi kulantaran yang kana rajul salis annahu saesuna rajul salis teh eta minal musinina kalebetkeun jalma nu ayeuna alus wa huwa ari rajul salis teh eta gopilun jalma nu goplah nu lalai an qauli ta'ala tina dawuhan Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ayyuhalladzina eling jalma-jalma amanun ariman ladina lima taquluna kunaon arajeun kabeh teh sok ngomongkeun makana perkara la taf'aluna anu teu midamel arajeun kabeh kana ma wa jeung ari rajul salis teh eta mimman kalebetkeun jalma qala anu tos ngadawuh bihim na itu man teh saha Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu ana min gairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal ana ari kaula min gairid dajjal ti salianti si dajjal eta akhwafu leuwih sieun alaikum ti aranjeun kabeh minad dajjal tinimbang dajjal itu sendiri pakila maka diceroskeun wa ma jeung eta naon huwa ari itu gairid dajjal ya Rasulullah wahai Rasulullah pakola maka ngadawuh itu kanjeng Rasul ulama usui nyaeta ulama su wa hadza bayanu hadzal hadis eta li anna dajjal wa hadari tu bayanu hadzal hadis penjelasan ya hadis eta li anna dajjal kana saesuna si dajjal mah eta goyatuhu ari tujuan dajjal eta al idlalu nyasarkeun wa mithlu hadal alimi jeung ari umpamana ieu jalma alim wa in soropa jeung sanajan mengkolkeun atawa pinasorupkeun si alim annasa sanajan mengkolkeun si alim annasa ka manusia ani dunya tina dunya bilisanihi kalawan lisana alim wa maqalihi sareng ucapanna alim eta bahwa mangkari ya alim eta dain jalma nu ngajak lahum ka itu nas ilaiha kana itu dunya bi'a malihi kalawan pirang-pirang pagawean alim wa ahwalihi jeung pirang-pirang tingkah alim sedengkeun caqaidah walisanul hali ari lisan ayeuna tingkah atawa lisan amalan lisan pagawean cekuran eta absahu leuwih pasehat min lisanil maqali leuwih pasehat leuwih berkesan min lisanil maqali tinimbang lisan ucapan wa tiba unasi jeung ari tabiat manusia atapi watak manusia ila musaadati kana ayeuna sidih turungan fil amali tina pirang-pirang padamelan eta amyalu leuwih condong minha kana itu dunya ilal mutabaati kana turutna fil aqwali dina pirang-pirang ucapanana pama afsadahu hadal magruru pama mangka ari perkara afsadahu anu ngaruksak anu matak ngaruksakeun afsadahu anu matak ngaruksakeun kana emak naon hadal magrur ieu anu katipu bi'a malihi kalawan pirang-pirang pada melana ieu hadal magrur eta aksaru leuwih loba langkung seueur mimma tinimbang perkara aslahahu anu ngamaslahatkeun itu hadal magrur kana itu emak biaqwalihi kalawan pirang-pirang ucapanna hadal magrur
idla yastajri'u karena teu wani sa'al jahilu zaman bodoh mah ala rugbah bidunya kana resep kana dunya illa bistijra'il ulama'i angin kalawan wani na ulama. Faqad soro maka nyata-nyata jadi non ilmuhu ilmuna itu hadal magrur eta sababan jadi sabab di jar'ati ibadillahi kulantaran wanina hamba-hambana Allah alama asihi kana pirang-pirang ngamaksiatan ka Allah. Wa nafsuhu jeung jadi naon nafsuhu datapun keluar wa nafsu jeung jadi naon nafsuhu awakna itu hadal magrur al jahilatu anu bodoh eta mudillatan anu ayeuna amang-amangan anu membisikkan cenah madalika sartana itu rajul salis tamniyahu kalawan ayeuna saperti karepna itu si nafsu wa tarajahu sareng ayeuna harpana rajul salis tamniyahu kana ayeuna ngarep-ngarepna itu nafsu wa tarajahu jeung ayeuna harpana nafsu wa tad'u jeung ngajak si nafsu jeung ngajak ayeuna kitu si nafsu ka itu ayeuna kitu watad'u jeung ayeuna ngajak itu nafsu ka rajul salis ila ayyamunna kana ayeuna milang-milang itu ayeuna kitu rajul salis alallahi ka Gusti Allah bi ilmihi kalawan ilmuna itu si ayeuna kitu rajul salis wa takhayyala jeung ayeuna wa takhayyala sareng ayeuna kitu ngahayal ilaihi kaitu ayeuna kitu rajul salis naon nafsuhu hatena rajul salis annahu saisuna rajul salis eta khairun angkung sae min kasirin tinimbang kasiseuran min ibadillahi ti sapirang-pirang hambana Allah. Akun mangka kedah aya anjeun ayyuhat talibu hayy jalma nu nyuprih eta minal fariqil awali kalebetkeun golongan awal. Wahdar sareng nabihan anjeun antakuna kana jadi anjeun teh eta minal fariqisani di golongan anu kadua. Pakam min musawwifin maka mang pirang-pirang jalma ayeuna anu engke-engke eta ajalahu ayeuna kitu ngadatangan ka itu musawwif naon al ajalu ajalna qabla taubati samemeh tobat pawasiro mangka ayeuna rugi itu musawwif wa iyyaka jeung ayeuna nabihan anjeun summa iyyaka teras nabihan anjeun antakuna kana jadi anjeun teh eta minal fariqis salisi tina golongan nu katilu patahlika maka ruksak anjeun halakan kalawan karuksakan layurja anu teu diharapkeun manggu sartana halak non palahuka bagian anjeun wala yuntadoru sareng ayeuna teu dianti-anti non solahuka moal kanti-anti non solahuka bagusna anjeun. Wa in qulta maka lamun ngucap anjeun fama bidayatul hidayati fama mangka eta naon bidayatul hidayati ari bidayatul hidayah li ujar riba supaya nyoba kaula atanapi nguji kaula biha kalawan bidayatul hidayah nafsi kana awak kaula. Fa'lam maka kau dah uninga anjeun anna bidayatah kana saestuna permulaana hidayah teh eta dhahirut taqwa dhahirna taqwa
wa nihayatuha jeung ari ayeuna panungtungana hidayah teh eta batinut taqwa, batina taqwa, jerona taqwa. Pala akibata mangka teu aya kauntungan eta mawujud atanapi akibat nu sae eta mawujud illa bitaqwa angin kalawan taqwa. Wala hidayata jeung teu aya hidayah eta mawujud illa lil muttaqina angin pikeun jalma nu taqwa kabeh. Wa taqwa jeung ari ngaran taqwa teh eta ibaratun hiji babasaan aning tisali awamirillahi ta'ala tina turut kana pirang-pirang perintah Allah ta'ala wajdinabi nawahi sareng nebihan pirang-pirang larangan Allah. Pahuma mangkari itu imtisal sareng ijtinab eta kismani dua bagian. Waha sareng eling-eling yeuh ana ari kaula eta usyiru rek isyarah kaula alika ka anjeun. Bijumalin kalawan pirang-pirang jumlah muhtasiratin anu ringkes, min dohiri ilmi taqwa tina dohirna ilmu taqwa bil kismaini tina ieu dua bagian jami'an bari sakabehna wa ulhiku sareng ayeuna nambahkeun kaula kisman salisan kana bagian katilu liyasiro supaya jadi naon hadal kitabu ya kitab teh eta jami'an anu ngumpulkeun mugnian tur ayeuna nu nyukupan wallahu sareng ari Gusti Allah eta al musta'anu dat anu disuprih pitulungna dat anu disungkeun pitulungna al qismul awalu ari bagian awal eta pitaati dina pirang-pirang kataatan ilham kedah uninga anjeun anna awamirallahi taala kana saesuna pirang-pirang perintahan Allah taala teh eta paro itu aya pirang-pirang kaparduan wana wapilu sareng pirang-pirang pasunatan. Pal pardu mangka ari ngaran pardu, ari pardu mah eta rasul mali pokona harta. Modal pokok bahwa ari rasul mah eta aslu tijarah. Ayeuna modalna perdagangan. Wabihi kalawan itu pardu tahsulu bakal hasil non an-najatu kasalamatan. Wa naflu jeung ari sunat mah eta huwa ritu naflu teh taribhu batina. Wa bihi jeung kalawan itu naflu eta tetep kalawan naflu al fauzu ari kabagjaan bid darajati kalawan pirang-pirang derajat di surga. Qala sallallahu ngadauh parantos ngadauh ka Jumat sallallahu yaqulu parantos ngadauh sa Allah taala Allah Gusti Allah tabaraka ma barakah Allah wa ta'ala sareng mahalur Allah ma taqarraba pati-pati ngadeukeut ilaya ka kaula sa'al mutaqarribuna pirang-pirang jalma nu ngadeukeut kabeh bimisli ada ima kalawan umpamana ngalaksanakeun perkara ibtaratu anu tos mardukeun kaula alaihim kaitu mutaqarribun wala yazalu sareng teu eureun-eureun sal abdu hamba kaula teh eta ya taqarrubu gawe deukeut ngadeukeut itu abdu ilaya ka kaula bin nawafili kalawan pirang-pirang pasunatan hatta uhibbahu sehingga mika cinta kaula ka itu abdu fa iza ahbabtuhu mangka di mana-mana mika cinta kaula ka itu abdu kuntu mangka bakal aya kaula teh tasamahu ngaraksa kana pangupingna abdu eta samahu ngaraksa kana pangupingna itu si abdu alladzi yasmu anu sok nguping abdu bihi kalawan itu ayeuna ladzi atanapi sama wa basaruhu jeung ngaraksa kana paningalna itu si ladzi alladzi yabsuru nu sok ningal itu si ayeuna abid bihi kalawan ayeuna kitu basar walisanahu sareng ayeuna lisana bid alladzi yantiku nu sok ngucap abid bihi kalawan lisan wa yadahu sareng tanganna itu abid alladzi yabtisu anu sok ayeuna bertindak atanapi ngeupeuh itu si ayeuna kitu abid biha kalawan yad atanapi lati warijlau jeung sampeana itu abid alati yamsi anu sok leumpang abid biha kalawan itu rijlu walantasila jeung moal nepi ayyuhat talibu
eling-eling jalma nu nyuprih ilal qiyami kana aya ngalaksanakeun bi awamirillahi kalawan pirang-pirang parintahan Allah taala illa bi muraqabati qalbika aing kalawan ngamuraqabahan hate anjeun atanapi naluntik atanapi ngawas hate anjeun wa jawarihaka jeung ayeuna pirang-pirang anggota lahir anjeun ae anil abasi fi lahadotika tina pirang-pirang lirikan anjeun wa anfasika sareng pirang-pirang napas anjeun min hini tusbihu ti kawit ayeuna subuh anjeun ilahini tumsiduikeun ka ayeuna sore-sore anjeun Pa'laman kedah uninga anjeun anallah ta'ala kana sesna Allah ta'ala eta mutali undat anu ningal ala domirika kana hate anjeun wa musripun jeung ayeuna anu ningali ala dohirika kana dohir anjeun eta napi nu mencorong wa batinika jeung kana batin anjeun wa muhitun jeung anu ngaliputan bijami ilahadotika kalawan sakabehna pirang-pirang lirikan anjeun wa khotorotika sareng pirang-pirang karenteg anjeun wa khotawatika sareng pirang-pirang lengkah anjeun wa sairisakana tika jeung sakakarina pirang-pirang cicingna anjeun wa harakatika sareng ayeuna pirang-pirang gerakna anjeun wa naka jeung saesuna anjeun teh tapi mula mukholatotika tina ayeuna nyampurana anjeun wa anaka jeung saesuna anjeun eta kedah harup kabar wa anaka jeung saesuna anjeun pi mukholatotika tina campurana anjeun wa kholawatika jeung nyepina anjeun eta mutaradidun anu ayeuna bolak-balik anu mondar-mandir bayana yadaihi di ayeuna payunan Allah pala yaskunu mangka henteu ayeuna cicing pil mulki dina di kerajaan lahir mangka henteu ayeuna pati-pati cicing pil mulki di kerajaan lahir wal malakuti jeung kerajaan batin atanapi di alam mulki wal malakuti jeung alam malakut sasakinun jalma anu cicing walaya taharroku tateh walaya taharroku jeung teu ayeuna gerak tanapi robah sa mutaharikun jalma nu robah illa wajabbaru samawati aing ari Allah anu maha jabbar anu maha ayeuna kitu perkasa na pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi eta mutaliun nu ningal alaihi kaitu mutaharrik ya lamu ningal Allah khainatal ayuni kana hianatna pirang-pirang soca wa ma sareng kana perkara tuhfi anu ayeuna nyamarkeun naon asuduru pirang-pirang hati wa ya lamu sareng uningal Allah asiro kana rahasia wa ahwa sareng leuwih rahasia tetapi leuwih samara Pata adab mangka gawe adab anjeun ayuhal miskin wahai jalma miskin dohirot dina dahirna wa batinan sareng batina bayana yadaillahi ta'ala di ayana antara payunana Allah ta'ala ta'addubal abdi kalawan kaya seperti gawe adabna seorang hamba azalili nuhina al-mudibi anu boga dosa fi hadratil malikil jabbar di payunan Allah nu maha ngamilik al-jabbar anu maha murbawi sesa al-qahar nu maha maksa wajtahid jeung ayeuna bener-bener anjeun berusaha anjeun alla yaroka kana supaya teu ninggal ka anjeun saha maula ka pangeran anjeun haitsun haka dina sakira-kira nyegah maula ka anjeun walayap kuduka jeung ayeuna henteu sepi ka anjeun walayap kuduka jeung henteu sepi itu maula ka anjeun haitsu amaroka dina sakira-kira marentah maula ka anjeun walan takbiro jeung ayeuna teu kawasa anjeun mal kawasa anjeun ala dalika kana itu ijtihad illa bi antuzya aing kalawan ngabagi-bagi anjeun au kotaka kana pirang-pirang waktu anjeun wa turatiba jeung ayeuna nartibkeun anjeun atanapi ngatur anjeun au rodaka kana pirang-pirang wirid anjeun min sobahika teu mimiti waktu subuh anjeun ila masaika nepikeun ka sore anjeun paski mangka regepkeun anjeun ila makana perkara yulqa anu geus disampaikeun itu ma ilaika ka anjeun min awamirillahi tina pirang-pirang parintahan Allah taala alaika ka anjeun min hini tastaikidu dina dimimiti ayeuna anjeun hudang min manamika di sare anjeun ila waktu rujuika
nepikeun ka waktu balik deuna anjeun ila macaika kana tempat sare anjeun. Faslun fi adabil istiqod minan naum.